Neangan yuk. Tuh, ngedi. Dulu. Kerceki dulu banget cengkol sia. Contoh mah. Naon 500 lah. Naon? Jualin deui ayam. Anjing aing boga duit. Blog ting tahakan. Jeung teh nu baturan itu patut mah anjing lah lasun KBG lah. Kiwong cung. Sia teh pas ek marab ayamna anjing. Ngajelengak jiga. Maka duitan kudu kitu mah. Anjing sia ngecek aing goblok. Teu beungeut juga slem. Anjing goblok sia beuki ngecek aing. Elang aku aing dicokot ayamna. Si Marjuwong lagi. Ini dijual ke aing 120, 170. Jadi mana 1 juta euy jago. Jual ku aing lah. Klik ayam atau. Si Rembo eueuh sorana euy. Duh. Ayo mah aing mah euy. Alah, leungit. Si Rembo eueuh banget kieu mah da pantes lah babangus kita Mardani. Berarti aing geus kena tipu ku Mang Ato deui bae ieu mah. Ieu mah hayam aing. Anjir kumaha urusanana yung ieu. Babangus teh juga lasun. Kudu. Sia. Aduh, boro tah. Boro. Panonna alus, jawer alus, cokor alus, ditetep diharap digigir meni mulus. Wong, anjay, boga hayam alus, euy. Iya dong. Rada alus ya dedegna ya. Lain rada alus. Sorangan mah bareto, euy, tina eta. Naon? Boga hayam Yanto lain baheula. Eta. Iya masih Rembo. Oh, si Rembo. Hayam si Yanto mah kurang geus diditus diponcit. Hayam bisa sarwakeun jeung aing ngaranna. Dijual moal eta. Naon sih? Ayo mumpung boga duit urang euy. Boga duit sabaraha? 500. Di dieu geura diuk geura ngobrolna aing mun 500 salabatan naon 500 lah. Naon? Jualin deui ayam. Ieu masih Rembo, lain hayam Yanto. Geus kajeun ek Rembo naon ek dibeli ya, Bro. Aing teu boga pisan hayam teuing dulu atuh ye. Panonna alus, jawer alus, moncong alus, cokorna alus, juta. Geus nya. Naon? 500. Aing mah aja. Aing mah 1 juta mah baegenan. Aing lato-lato tara pararugu kitu aing mah. Nawar hayam 500.000 bari kayat koe bari teu kacedog tadi. Hayang teuing nya Rembo. Lamun kamari mah hayam Yanto ku aing geus dicacag. Dikawinkeun jeung si Yanti pan teu anakan-anakan. Rembo, panonna alus, jawer alus, moncong alus, ditetep diharap digigir meni mulus. Teu jiga si Yanto ganteng kene maneh Rembo. Aku aing kandangan teu waras euy. Di dieu mah aing moal balik aya Mang Ato mah geuleuh ke bisi katularan betana. Aing aya langah si Marjuwong bukan modal si eta mah. Aya langah ku aing dicokot hayamna. Si Marjuwong lagi. Lah, ning ku aing cokot si hayam teh. Ku aing keur modal skedna teh teh. Kajen teuing lah kang babaturan ieu ku aing. Jago. Kiwong cung. Sia teh pas ek marab hayamna anjing. Ngajelengak jigalang layangan pegat budek benang ku aing ayeuna mah hayamna. Aing nang hayam dulu. Marjuwong kopja. Aing punya hayam aing. Paingan si Juwong mahal mikeun ka aing hayamna halus ieu we. Debalin deuk deui. Aing boga si jago. Halus hayamna we. Oh atuh hayam aing ieu mah. Hayam naon eh? Bangkok dulu tah. Hayam urang ti mana eta? Aing sia masuk lah kang ngecek kana aing rada curiga euy. Securiga sia aing keur balantik yo. Yak jual? Jual lah karti mah. Sabaraha? Maka duitan kudu kitu mah. Anjing sia ngecek aing goblok. Teu beungeut juga slem. Anjing goblok sia beuki ngecek aing. Diduitan ku aing. Ieu tah kehet. Ya diduitan ku aing. Maka duitan. Diduitan aing sabaraha sia?
Mahal ieu ayam lagi. Sabaraha ngomong ka aing ke headset teh. Sok kan ya sabaraha? Wah nih 50.000 mah. Berapa kira sih ayam kilo 50.000? Nah yang sabaraha nya nih? 400 lah. Goblok hayam kieu 500 anjing. Ya, erek mah ieu dibeli. 100 lah beli kurang. Geus tong 100 200 bro, sampai tereh ya aing butuh duit. Langsung urang boga duit 100 nah. Terus 150 lah nih. 200. 150 lah. 200 merjit sia teh. Awak we eta. Anjing goblok. Anjing goblok. Sok buru. Enggak 150 lah, 150. Buru. Boga 150 aing. Ya aing erek indit. Lah 150 tah. Tah 150 duit nah. Sama di 20 di 20. Buru ya hayam kaburu. Aman, hayam aman. Aman lu aing mah. Nang nguti. Ya lah anjing. Itu. Belum. Nah, aing beli hayam mang. Lah aing balik deui. Nang ayam aing euy. Halus ayam mah euy. Kok aing dijual 1 juta si Janto bodot-bodot. Dijual ka aing 120, 170. Jadi mana 1 juta euy jago. Ku aing mah. Stik ayam ata. Pais ayam, pais kebo. Oke. Si Rembo sorana euy. Duh. Ayo bang aing mah euy. Euy. Ayam aing disada ieu teh. Ulah. Alah. Aduh. Ya ayam aing ka mana? Rembo. Alah. Leungit. Si Rembo eueuh dulu locot deh kandang lagenan. Si Rembo aing ka mana euy? Rembo. Aduh. Si Rembo. Ayam kakara eta teh euy. Nya nu madog mah. Anjing. Bahaya mahal deui. Aing si Rembo. Tuh aing sasa ya makan pamajikan mah. Apaleuna si Rembo aya. Aing meuli hayam teh. Duitnya menang injem ti pamajikan. Mau balik ieu mah euy. Aing mau bisa balik ieu mah. Aing mau bisa hees ieu mah inget ka si Rembo. Rembo. Halo. Ya mah aing si Rembo, aing kaget cut aing menang meuli geus leungit. Aduh. Teuing. Entas di mana, Ibu? Amang. Atuh syukurlah. Aduh, lieur. Rungsing Anjing. Ningali si Ciwong kerungsing sia ciga kunaon ieu. Keur naon maneh? Naon Geget hulu ciga loba. Cing. Wah, loba otet da sia mah. Kunaon sia? aing leungit hayam. Anjing. Mana hayam sia? Si Rembo aing anyarkeun menang meuli kakara gecrot nepi. Apaan tuh boga hayam sia mah? Kakara gecrot sia teh Mardani kakara datang. Leungit bener. Leungit. Da sia mah heueuh, kurang amal hirupna jadi we leungit. Sia bakal ngecek kunyuk teh. Banget kieu mah da pantes Terus juga babangus kita Mardani. Anjing juga susu sapi sia teh banget. Ini teh tuh sia. Goblok. Da sia mah kadung amak-amakan ke aing. Puasa leungit ayamna puas goblok si Jiwong. Syukur. Si goblok kalau kang ngecek ke aing kunyuk teh bebangus juga susu sapi ge sia. Wah, monyet. Aing Rembo, aing si Rembo aing ka mana ieu Rembo? Kakara gecrot sia teh kacan modal-modal acan di dia teh kunyuk Rembo. Hayam si jago tiba alus kasep hayam payu 1 juta mah ya hayam marugi aing meuli 170 timbang atau mantap ya ayam euy cantik oh hayam teh mantap ayam si jago nang duit gede. Aduh, halik atuh meong halangan jalan di urang keur mau hayam halus tak paling mah. Tak paling hayam halus meong mah anjing, hayam aing halus kieu. Nah kumaha? Hei. Naon euy? Mayong. Mang Dede. Wah, Mayong, kenaon?
Kecandukul we. Kenaon candukul teh. Ya deuleuh. Ayam anjing, kasep ayam aingnya. Ayam adu, cicing langsung dicabak. Ayam mahal. Ya teh. Urang lagi kaya Mang Yadi. Ayam di mana ayam? Si Rembo. Aing menang meulina ge jauh. Cicing heula cicing. Nempuan. Jawerna. Tuh ayam mahal. Cicing, ayam mahal. Iya mah hayam aing Mang Yadi. Ayam aing menang meuli. Mang Yadi madognya. Nah, madog. Hayam aing. Yo, dengekeun heula nya. Aing teh menang meuli ti Mang Ato. Ato, ieu teh ayam mahal. Mang Ato. Mang Ato. Heeh. Ya, jago. Berarti teu salah deui ieu. Ieu hayam aing si Rembo ieu mama. Benar ieu mah hayam aing si Rembo Mang Yadi. Ayam adu aing. Hayam aing. Yo. Tadi aya si lato-lato ka dieu nawar hayam ieu. Aduh, Marowing manehna. berarti aing geus kena tipu ku Mang Ato deui bae ieu mah. Ieu mah hayam aing. Anjir, kumaha urusanana yung ieu, Sabodo teh ieu mah hayam aing. Tah, tempot tah. Tuh, jawerna. Anjing. Tuh, jawer kotok. Tuh, mancungna. Ieu teh Eta deuleu. hayam adu urang Mang Yung euy. Ihna tuh, jeroana. Yo, Aing mah ingat. ayeuna kieu bae. Ieu hayamnya nya nu Mang Jiwongnya. Nya nu urang ieu mah. Cuang teh angan heula Mang Ato-atona. Gitu. Geus ek ditendon heula ieu na. Sok tenden heula aing penasaran nu hayam Mang Ato urang. Ieu mah Urang hayam rugi urang, gede Mang urang ieu. Si lato-lato ieu mah madog. Nah, ayeuna Mana bantuan dibungkusna? heula urang wayahna neang Mang Ato. Urang embung rugi sorangan. Oh, dasar banget. Cong boro Mang Ato ku urang. Nam congtengan. Sok. Sorang kitu aing ka dieu nya. Barang heula congtengan ke geus kadeung Aing babangusna. mah oh katuh. Yep. Ya Mang Yadi. Sabenerna mah urang teu kudu pipiluan ieu teh, da salah Mang Yadi bongan sabebelian padu bae. Tuan aing mah neang Mang Ato. Lah, tanya goblok ya. Iya. Ini. Jang. Nempo jalma teh pecekrek leutik pokona buukna jiga piit jiga jeitnya. Eta bebengusna teh jiga buuk. Hidung. Hidung. Kota. Tempo tadi mah tuh aya di situ kan uji talik. Ulah mana? Tadi dinya tah. Benar. Benar. Jiga lasun. Hah? Heuh. Itu berarti Ya, gawat. da moal salah saya teh membari nyirikeun. aing bang Hayap. Gampangna kayak kieu tah. Kuat. Kuat mah ini. Kuat atuh Mang Jiwong. Aing mah cak aing genan. Kitu teh jeung entog teh. Ya, engke isukan mah emberna tong dibawa. Heuh. Itu belah mana tah? Aya budak euy. Tanya kena. Aduh, aing soe calana. Anjing si lato-lato bagong. Yo, Jang. Ya. Manggihan jalma teh. Buukna teh jiga puiit, jiga jeut nu meunang ngamandian geuning. Tah, babangusna teh jiga lasun. Hidung. Apal tak? Apa? Sok nongkrong deket tangkal kelapa. Deket tangga kalapa. Bener ya? Bener. Benar. Deket tangga kalapa cenah. Nuhun nya, geus diwartosan. Nuhun Jang. Ya apa? Sing teh agengnya. Hon. Karena bebengetan jiga lasun mah moal hese. Ya aing salahna soe ya kudu minta ganti ka cilato-lato euy. Ya aing moal balik. Anjing si hayam babari aing ngajual ka si Mulyadi. Si Marjiwong pas ngawur anjing diceplak tadi juga lang layangan lepas pegat benangna anjing. Aing boga duit blog ting tah harakan genteng babaturan kitu patut mah anjing lah lasun kabege lah aing keur dipumaweun mantuan tebok ayam lah eueuh. Anjing nang duit aing si kehead dia. Anjing. Heeh. Jangan neangan aing ini sayang panggih teh jeung cocongosna. Heeh, nyang sarakeun si lasun mah cai Aing nginan. geus kuat kuir neangan ieu. Tuh, ngedi. Dulu. Duh, kerceki dulu banget cengkol sia. Tong tewak. Kuat. Kuat. Tong tewak. Kuat. Sia. Wah, aduh boro tah. Boro. Budar sia teh puas sia teh. Puas sia teh. Yuh. Sia teh. Wah, ampura euy. Aing mah eta duit aing. Dasar banget lasun. Dasar sia teh. Aing.